Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sawatara informasi anu kuparantos ditataharkeun ku rengerengan ais pangampih kelompok 3 kelas 11 IPS 4. Sejak diledarkeun dina dinten ieu. Edisi Rebo. Kaping 30 Januari tahun 2018. Pamirsa, simkuring pun Fikri Gulam Suryana sareng Intan Nurmasari sejak ngadadarkeun ieu salangkepna. Pamirsa, warta nu kahiji nyaeta ngeunaan perpustakaan anu kirang diminati. Teras salejengna simkuring bade ngahubungkeun rerencangan anu tos aya di lokasi. Hatur nuhun ka sadayek anu aya di studio. Pamirsa, balik deui sareng abdi Ratna Lailasari. Ayeuna simkuring tos aya di salah sahiji perpustakaan anu aya di sakola anu muridna kurang minat baca. Nah, kira-kira naon sih alasanana? Yuk urang tanyakeun ka murid anu aya di dieu. Hapunten Teteh. Simkuring bade naros. Nya sataacana teteh namina saha? Nama abdi teh Nurapi Papojia. Abdi teh Reni Rianti. Oh, teteh sakelas. Nuhun sakelas. Nujuna hati dia. Nuju maca buku teh. Teh, kira-kira menurut teteh naon sih alasanana perpustakaan di dieu teh rahe? Nah, menurut abdi teh baru teh kurang minat baca buku di perpustakaan. Kira-kira naon nya penyebab murid di dieu teh kurang minat baca? Aya menurut abdi teh ayeuna teh zaman HP, jadi kabudak teh males ka perpus. Kira-kira naon nya solusi supaya murid di dieu teh jadi minat baca deui? Aturan mah diayakeun gerakan wajib literasi teh. Supaya murid di dieu teh jadi kecanduan baca deui kitu nya teh. Hatur nuhun teteh. Nya sami-sami. Hapunten ngeganggu waktuna, sok mangga dilanjut. Nya teh. Nya sakitu informasi anu ku simkuring di tarima ti murid. Sakieu laporan ti simkuring. Masih hangat, tahu bulat 500-an. Tahu bawang 3.000. baterainya juga ada. Tahu bulat digoreng berasa yang ini 2.000. ini koprek. Tahu bulat. Segera udah boy. Ya, Bang. Enak 500-an. Enak 500-an. Ayo beli tahu bulat 500-an. Dapat banyak. Hatur nuhun informasina. Salajengna warta anu kadua nyaeta ngeunaan wisata Geopark Bogor. Tempatna aya di daerah Kampung Leuwih Catang, Kecamatan Anggung, Kabupaten Bogor. Warta anu bakal dilaporkeun ku saderek Khairul Fajari. Sampai saturun pada di studio ayeuna abdi tos aya di salah sahiji tempat pariwisata nu aya di Nunggul. Nyaeta tepatna di Leuwih Catang, Sawah Lega. Pakai bahasa ini Sunda. Di sini pening dieu. Di dieu abdi tos aya di dieu abdi tos bareng salah sahiji. Baiklah di dieu abdi ayeuna tos aya sareng salah sahiji pagawe nu aya di dieu. Punten Kang namina salah. Nama saya Idham Holid. Jadi di tempat ieu teh aya naon wae gitu. Untuk sekarang masih ini aja, cuma kedepannya udah ada planning mau bikin kolam renang. Kolam renangnya itu di sebelah mana gitu, Masih dalam tahap perencanaan. baru direncanain gitu. Iya. Jadi tes sabaraha wilana situ dibuka. Kalau untuk ini baru sebentar ya. Dibukanya tahun 2018
peresmiannya tanggal 25 Desember. Jadi baru 1 bulan 2 bulan gitu ah. Iya. Ya, kasih ya. Action. Ya ayeuna abdi tos aya di gerbang masuk ka tempat pariwisata Sawah Lega. Apa leuwih jelasna ayo urang asup bae. Jep pelan-pelan Jep. Jadi di dieu aya gerbang-gerbang cinta gitu. Di dieu pas asup aya gerbang-gerbang cinta yang banyak bunga-bunga. Atuh. Gak. Jadi gitu ih. Diputuskeun. Ulah ceurik diputuskeun di sana. Ih, ceurik kena gede. Kalau diputusin ku si Anissa tenang. Di bete ya, Nek? Ayo mah nih batur bete di badan bete jadi tambah bete kayak batur bete Guys, baru buka bayaran lah. siap. Kata semua kana. Ya wadah deui loba amat artiklan. Pesek buka pesek. Lo bawa sini. Jadi ya. Hatur nuhun informasina, salajengna warta anu katilu nyaeta ngeunaan naekna harga sembako di Pasar Leuwiliang. Teras salajengna simkuring bade ngahubungkeun rerencangan anu tos aya di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, ayeuna simkuring tos aya di Pasar Leuwiliang bade ningali kaayaan pasar. Mari ikut ka jero. Pamirsa, ayeuna tos tabuh 16.47. Kurit. Keadaan Pasar Leuwiliang geus tara nutup tapi aya sabagianan nu masih keneh buka. Nuhun kanu di studio tos nyempetkeun waktuna. Saluwihna kembali deui ka studio. Pemirsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas. Dina pidangan kelompok 3 kelas 11 IS 4. Aya sahur ti 10 urang. Kacai jadi saluwi, kadarat jadi salebak, mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan AIS panampih kelompok 3 kelas 11 IS 4. Simkuring pun Fikri Gulam Suryana sareng Intan Nurmasari, Seja Amit Mungkur, Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda. Jadi ti dieu teh diibaratkeun ucing naik tangkal teu bisa turun. Action. Rampesnya atur nuhun ka rerencangan nu aya di studio. Abdi ayeuna atos aya di tempat Action. Rampes atur nuhun ayeuna abdi Action. Rampes atur nuhun kanu di studio. Ayeuna abdi tos aya di tempat Action. Sampai satu nuhun kanu di studio. Ayeuna abdi tos aya di salah sahiji tempat pariwisata nu aya di Nunggul. Nyaeta tepatna di Leuwi Catang.